sok sanaos masih rumaja nonoman tapi ngagaduhan minat anu hade pikeun anu mulai seni jeung budayana. Trompet paling dia sok. Nah, itu paling dia. Tukang trompet oke masih TK para wargi. Aduh, alhamdulillah. Masih. Ya, sampai dicali pada ngade. 5 tahun setengah. Oh, luar biasa ya. Empetna, oh mohon sok digentos heula ku naonnya. Oh, ku ieu donat aya paling ditu tuh. Tah, geus kedapnya dilereskeun heula empetna rada ieu kirang jak-jak. Oke teh hilap atas nami ketua pelaksana ketuplak nyaeta Kang Rudi Kendang si tangan 1000 ngaturkeun nuhunnya Kang Rudi oge salaku ketua pelaksana jantan para wargi ketua sasi humpek Wa Dahen alias Kang Dadang Hendra pelaksana kegiatan di Bandung Persibaka 2 ieu Kang Rudi Kendang. Cakra Buana Junior. Kaprok heula para wargi Epra. Atur nuhun. Ya para wargi dari urang nonton bari barang tuang mangga anu bade eueun es teh poci mangga abi mah hoyong ka Pagadean mangga aya Pagadean sebelah kiri panggung Pagadean anu bade mie sedap mangga aya jumpa oge aya anu hoyong ngakerak sukan Sunda di warung Paksi Warpang aya lengkap. Iya, katingali murah. Sedap aya top kopi. Aya Pegadaian oge UMKM aya di Unggul Salayana aya. Leres pisan. Anu hoyong motor enggal aya di Yamaha. Para wargi katingal kurang sadaya prosesi awal ritual mangrupikeun adamel buleudan lingkaran ieu kahijikeun rasa nekat anu buleut tah leres diawitan bunga doa ritual ngarajah ngadoa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di mana reaksinya satu beres kesenian besar selain benjang di Gubernur menarik banyak perhatian muda-mudi serta turut serta dalam melestarikan kesenian ini seperti dalam penampilan ini Cakra Buana Putra melalui para penerusnya yang masih usia dini. iya sok sanaos masih rumaja nonoman tapi ngagaduhan minat anu hade pikeun anu mulai seni jeung budayana. Iya, hati-hati penonton bila kirang mundur bisa kepecut. Aya pecut ya. Ada bila kepecut kapunten ya. Mangga anu bade nyawer di atos. Mangga anu bade nyawer di atos. Anu mika cinta, anu mika latap, anu senerea. Bandung unggul, Sasihu Maju.
salah satu kesenian pelaran yang banyak ditemui di daerah timur kota Bandung, termasuk Ujung Berung. Reak juga telah terdaftar dalam warisan budaya tak benda dan kini telah dikenal juga hingga ke mancanegara. Wow, luar biasa. Reak. Upami hayong kuninga kumaha kasajarahan reak para wargi biasa ningali dina dinding paling kanan Paling kanan ada tulisan sejarah-sejarah kesenian-kesenian kaya di Ujung Berung. Oke, sejarah Ujung Berung oke aya di itu. mohon Datun naos lainnya. leres eta ngalupikeun hasil penelitian di tim Walagri anu bawale Hasil observasi dan penelitian tim Walagri. Cakra Buana Putra Junior. Awas, Ade. iya barudak tetap diapi ku senior Reak Ujung Berung Abah Dodi salaku pupuhu palire Kang Tresna Mohon palire. palire teh naon cenah paguyuban lingkung seni Paguyuban lingkung seni Reak. Abah Dodi Bapak RW di Pasagrahan pelaku seni Reak. Anak-anak yang ada di panggung dimohon untuk turun. Ya anak-anakku Anak-anakku tercinta yuk turun yuk. Bawa nontonnya yang bisa turun anak-anak ini tukang trompetnya kehalangan taruh mereka bisa kata jom. iya awas kayak Grando wih Grando Kang Tresna kurang teh bacanya ningali barudak Atuh atengan dia generasi penerus unggul. Anak bunga anu jangan reak anu jangan pembarongan masih generasi muda. Oke ya tukang karompet oke masih kene. TK kene. anu bade nyawer mangga tadi eugikeun biru Maka anu bade nyawer. Atur nuhun anu parantos nyawer. Sing digampangkeun deui rezekina. amin Sing barokah. amin Amboy. Edas wae. Cakra Buana Putra Junior Makalangan. Sejak emotkeun anu teu acan sempet ngawadang atau napi makan siang tos disayogikeun rupa-rupani kulineran oge leueutkeun mangga Ayam mie sedap, jelas terasa sedapnya. Oke, top kopinya orang Indonesia. mantap men oge aya bakso beranak pentol ceker Ayah Poci, poci, tepuyaki oke aya. Oke, ayah di Yamaha. Pilih anu teh acan kauna motor mangga. Biasa ngajengkeun. Wilujeng Supri kanggo tim Angklung. SFM
Oke, wargi di RW 11 Kelurahan Cigeni. Iya, awas pecutnya, awas mundur. Awas. Kanan. Woi. Awas. Awas, bukan. Reak sebagai salah satu kisahnya jualan yang banyak ditemui di daerah Timur Bandung, termasuk ujung Bandung. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, di mana Reak menjadi salah satu bahasa kesenian besar selain genjang ilmu. Menarik perhatian muda-mudi sehingga turut serta dalam melestarikan kesenian ini. Cakra Buana Putra melalui para penerusnya yang masih usia mudi mampu membawakan penampilan Reak yang apik dan tidak kalah dengan para seniornya. Iya, Abah Dodi. Jempengan pencut Abah Dodi. Salah semua. Iya, awas. Abah Dodi salah sahiji kasepuhan anu ngamumuleng seni reak di ujung berung. Tos ke luar negeri anjeunna makan. Oh semuhun. Ya, ka mancanagara. Makana ayeuna salaku pupuhu paguyuban di seni reak di ujung berung. Di acara Sasihu Festival kedua Bandung Ungu, Sasihu Nanju. Kanggo ibu-ibu angklung bilih bade merapat heula ka setan pagadean mangga. Ibu-ibu pilih pada ngadaikeun akunna ngapakara mangga. Iya, awas. Iya, bahana suara angklung akan berfoto bersama Bapak Camat. Kami persilakan Bapak Camat. Simbol dari kebersamaan Bapak Camat dengan warga ibu-ibu RW 11 Cigedi. Yuk kita kembali ke Reak Junior. Awas. Iya, si Grandong beraksi. Awas, si Grandong ya. Awas, kerenok lah musuhnya ke awas. Anak-anak. Mangga aya waktos kanggo anu bade nyawer. Aya waktos mangga. Iya, awas 10 deui. 10 menit deui awas. Anu teu acan nyawer mangga aya waktos 10 menit deui. Waktu sebelum menit kanggo nyawer Cakra Buana Putra Junior anu tingkat cinta Papa Lestari, para penonton mangga teu pada nyawer. Awas. Iya, luar biasa penampilan dari Cakra Buana Putra Junior. Luar biasa.
Iya, kita lihat prosesi menetralisir pemain reak kita oleh Abah Dodi. Harus netralisir. Iya. Wah. Hai, korosif. Ya, ini sebuah proses akhir dari pertunjukan reak, di mana setelah pintongan biasanya para pemain akan melakukan ritual menetralkan para pelaku seninya sehingga kembali tersadar. Iya. Cakra Buana Putra melalui para penerusnya yang masih usia dini namun mampu membawakan penampilan reak yang apik dan tidak kalah dengan para sebelumnya. Iya, betul Kita sekali. saksikan itu bersama cewek tuh. Wah, Pak Camat kawan. Woi. Kang Abri Wangsa Fitri Nuhun. Bapak Camat Kagaduhan empati. Atur nuhun Bapak Camat. Ya. Cakra Buana Putra Junior. Naik yuk. Iya, masih aya waktos kanggo urang oge ngaraosan rupi-rupi kuliner para pelaku ekonomi kreatif anu aya di Ciberung UMKM. Mangga. Oke, ayah Pegadaian. Oke, ayah top kopinya orang Indonesia. Mantap, men. Oke, ayah di produk wings. Kita bisa sedap, jelas terasa sedapnya. Wow, luar biasa. Oke, terkantun di Yamaha. Oke, aya warung pangsi Kang Mamat. Ayah warung panci. Nya nyogikeun aksesoris kasundaan, acung atau nanti rangsungan Sunda, ikat kepala, baju pangsi, baju kampret, lengkap. Yo, 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 doi. Ha, 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 ha. Iya, para wargi luar biasa. Sok sanaos masih katingali anom. Para tanaman seniman. Kemudian para senior. Kata Cakra Buana Putra Junior.